بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Laila tipeti, masya Allah. Tapi nu leuwih unik deui, lailan teh lain sakadar tipeti. Horenganan makna lailan teh tipeuting, hartina tipeuting teh poek. Lamun poek teh deulean mata ieu gampang. Sakumaha caang ka deuleu ku mata ieu mudah. Tapi poek teh nyaho ka syarat. Poek teh nyaho ka agama. Mana haram malah halal poek ngaranna. Mana nu diparentah, mana dilarang, poek teh nyaho sama sekali. Percis jelema bodoh nu teu nyaho kana syarat poek leuwih beda jeung penting. Poek mongkleng buta rata. Penting poek eueuh lampu urang tutang totog ka mana jalan. Tutang totog ka mana jalan teu nyaho. Leuwih bahaya deui lamun poek mata hate. Ieu teh ditarik dititah henteu ku Gusti Allah, bahkan boro-boro dititah atawa henteu ku Gusti Allah, cacak-cacak ka pangeranna ge teu dahoun. Poekna ge poekna deui tamah. Cingluh sakitu gedena sabaraha rebu santrina. Nu boga cingluhna poek mata hatena teu jauheun ka pangeran. Sia santrina sia. Sia teh mah santren di jelema nu poek mata hate. Polisi ngajagaan nu poek mata hate. Camat tanda tangan nu poek mata hate. Rombongan di akhirat camat, lurah, polisi, abri jeung sia kana neraka kabeh. Poek mata hate. Laila cilaka sia kajen kukumaha. Pabrik ambalayah di dia menjulang tinggi gede miliaran. Mungkin orang Jepang, mungkin orang Hong Kong, mungkin orang Korea, mungkin orang Amerika dan lain-lain sebagainya. Usahanya di negeri orang na ala kadar jang nyambung hirup alhamdulillah. Tapi horenganan poek mata hatena teh jauheun ka pangeran. Sakadar di dunia nya bisa beli mobil, kawin deui, nyieun imah, balik ka ditu, horeng jadi seuneu neraka. Penting teh kos kitu poek mata hate. Teh ieu sing hade. Wa man kana a'ma fi hadhihi sahajalam wa man a'ma fi hadhihi sahajalam anu buta di alam dunia wa huwa a'ma fil akhirati wa adallu sabila wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia buta, di akhirat bakal lebih buta, bakal lebih sasar butana tibatan di dunia. Sing hade urang ulah milu sasar. Kanjeng Nabi diberangkatkeun penting, memang paranti ahli Allah berangkat ke Allah teh penting. Moal aya hiji jelema diangkat jadi wali pentingna kerek we walani. Wabeh hudang teh penting, anu cenah eta kiai capek. Udang di penting teh urut beurangna capek biasa. Aya teh main bola kieu kuat. Neuleuh main bola di TV. Sok datang ka jeung sabaraha kan? Tuh, tolong teh. Urang talaka goblok kabeh. Haji batilong main bola atau anak buah Ki Jueni mah. Iya, kajauhan gue. Kalau ada mungsutnya. Moal aya hiji jelema nu deuk diangkat jadi sholihin,
moal aya hiji jelema nu dek diangkat jadi wali Allah tipetingna kerek bae moal aya udah gumil laila illa qalila udah Muhammad tipeting teh kecuali saeutik lah pakai biasa sare pamilal lail fatahajjad bihi nafilah pakai tahajud atau tipeting urang pan nyaho ngarantina rupa tahajud nyaho unggal kiai ge tahajud asal ditalaksanakeun tahajud bae gering sekali tahajud gering, 2 kali tahajud parah, 3 kali kritis di bawah kaditu kausada insani cek dokter penyakit apa ini? Mabok tahajud tahajud mabok ternyata horeng rahasia Kangjeng diberangkatkan tipeting teh horenganan lambang tipeting eta adalah lambang poek mongkleng putarata ketika orang poek maka kudu neangan cacaan Kangjeng Nabi diberangkatkan poek berarti mayoritas manusia teh poek teh nyaho syariat begitu Kangjeng datang ke Masjidil Aqsa Kangjeng Nabi dimi'rajkeun naik ka luhur kapagi jeung Gusti Allah hartina cacaan aya mantak daun sih salila hirup kurang aya dina poe kuari neangan cacaan di mana aya pengajian didinya horeng lampu di mana aya pesantren didinya horeng lampu di mana aya majelis talim didinya horenganan lampu awak kurang angsongkeun ka lampu abeh urang mangi cacaan barang urang masuk ke majelis talim sakiaina Junaid ngaji kaki Junaid kita mana teh ngaji alhamdulillah atuh ngaji mah sapoe 2 poe 3 poe kiai bangunna pusing ngobrol di urang iya orang mana ulah orang Talaga iya ngaji tadi bangunna tenang amat tuh ulah yang ngaji neangan cacaan kiai kok bingung amat kreditan dan nangis ya kiai banding digantung seret ke kapolsek ya cek kapolsek buka polsek yang buka kreditan tuh barengkeun yang polisi kiai polisi camat hijikeun rangke mabok kredit poek hate saangke lamun urang geus caang bisa nyaangan saangke gitu peting poek bodoh berarti urang berangkat di bodoh menuju cahaya ilahi datang ke Masjidil Aqsa Mi'raj lamun Kangjeng Nabi Mi'raj naik ka luhur terus langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh panjang caritana datanglah ka Sidratil Muntaha kapanggih lajeng Gusti Allah urang mi'rajkeun ruh urang hijrahkeun ti zahir ka batin hijrahkeun ulah terlalu urusan zahir hijrahkeun ka batin ruh urang sebab anu Gusti heula batan awak urang roh geus diciptakeun ku Gusti Allah stop moal kurang moal leuwih ketika roh sesuai jeung jasadna di jero rahim umur 120 poe roh dikirim ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril sup ka jero dikaluarkeun bohong ka dunya jadilah Haji Pendi jadilah Lurah Edi jadilah Bangser Adam jadilah Abri Haji Mujono Abri sing ade bawa senjata enggak Pak jadilah camat jadi urang KBH aya rohan guys nu disebut hirup teh ya aya rohan di mana roh keluar awak geus lain manusia deui mayit jenazah bangkai ente kuari disebut manusia aya rohan
ketika roh geus keluar teu disebut manusia bangke jenazah ngait embungeun dicicingkeun di imah keluarga sampai sapeting ge bican ka ditu iceun kaleuweung indungna nu paeh anak nincakan bapada nu paeh anak nincakan guruna nu paeh anak murid nincakan camat mah paeh kabehan nincakan lurah paeh hampir teu ditincakan belum geus keluargaan ya Allah ya Rabb aya sote derajat roh nah roh balik deui ka dunyana ka Gusti Allah lamun wau lamun roh teu wau jeung Gusti Allah wauna ngan sakadar dunia wauna sakadar jabatan wauna sakadar keagungan wauna sakadar urusan-urusan piceuleun teu diwaukeun ka Gusti Allah roh wal bisa menghadap ke Gusti Allah. Introspeksi diri orang ketika maut ke roh orang wau encan Gusti Allah. Geus cang apa poe. Nah, lamun urang masih kana poe mumpung aya kesempatan ulah kehalangan ku jabatan lurah sapila lurah komo RT. Panghandap-handapna jabatan mah RT nya teu digaji nya ka neraka. Lamun teu bener. Aduh bener ka surga aja. Ulah kehalangan ku camat, ulah kehalangan ku jadi dan ramil, ulah kehalangan ku jadi polsek, kapolsek, kapolres, ulah kehalangan ku aing jadi gubernur. Lamun kehalangan ku eta haju teu daek ngaji poek terus-terusan tenggaho kana cacaang paeh bawa usia jabatan polisi modal sia ka neraka. Sandang usia jabatan abdi dikulub sia di neraka. Bawa usia jabatan kiai namun kiai masih kene daek eueuy teu beres sarua jana neraka mah lain jang sasaha jang kiai ge teu anti asana kiai nu di dieu mah hampir-hampir bisa mah aja sok bangun bebeneran teh karena ngomong gitu beseuri tapi isi di kieu aya di dieu buah kana neraka buah itu ngan bangunna doang sararieu ulah kehalangan ye teangan cacaan ieu nya urang kuari jadi naon ye jadi pejabat ulah kehalangan ku jabatan ngaji aing neangan cacaan sakedeung hirup di alam dunia jadi ieu jadi itu ujung-ujungna paeh bakal menghadap ke Allah aing jadi naon ayeuna jadi pengusaha ulah kehalangan ku usaha kena orang usaha gede komo leutik mah hajung bunga gitu boga cacaang isuk pageto paeh harta ambalayah teu nyaho cacaang teu boga cacaang cilaka sia kajeung kumaha ieu rahasia subhanalladzi asra bi 'abdihi laila rahasia itu penting bahwa kanjeng Nabi teh nyaangan kana nu poe sebab kanjeng Nabi geus meunang cacaang berangkat ti nu poe terus menang cacaan kembali deui ka poe kanjeng Nabi bisa geus kapanggih jeung Gusti Allah turun deui ka Masjidil Aqsa berangkat deui ka Masjidil Haram babarengan deui jeung masyarakat anu poek mungkin buta rata bodoh kanjeng geus menang cacaan mere cacaan dituntun sahabat supaya marifat dituntun sahabat supaya nyaho ka Allah dituntun mana masyarakat supaya nyaho ka Allah. Alhamdulillah dengan singkat kanjeng Nabi 23 tahun manusia nu tadina poek teh nyaho ka pangeran nyaho ka pangeran teh Allah manusia nu teu nyaho tadina kana perekonomian Islam ku ayana kanjeng Nabi mere cacaang nyaho kana perekonomian Islam nyaho kana perpolitikan Islam nyaho kana perbudayaan Islam sebab kanjeng Nabi geus meunang cacaang kuari nyaang-nyaangkeun geuleumna kasorot urang ku kanjeng Nabi talaga ieu teh akibat sorotan cahaya kanjeng Nabi masya Allah Masjid Al Barokah nu kamari koneng jadi hejo ini kan boleh sok make koneng-koneng
Teu beres koneng. Joget teu beres komo koneng. Lah tuh warna ieu cenah kiai. Tetep warnanya tetep. Aya pengaruh. Kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi moal hadir di dieu camat. Malam ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Isok kasorot ku cahaya Abu Jahal. Aya di orkes katanya. Polisi malam ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Hadir di dieu. Isok kasorot deui ku sinar Abu Lahab. Urang rek nanya, kira-kira polisi lolobana kasorot ku Kangjeng Nabi apa kasorot ku Abu Jahal? Siap goblok. Aya jelemana. Sabarang. Cahaya Kangjeng Nabi. Masya Allah. Kuari cahaya Kangjeng Nabi. Emang iya urang gerak-gerak ka dieu teh nang urang lain. Lain nang urang. Cahaya Kangjeng Nabi. Di urang teh aya 3 cahaya. 1 cahaya ruh urang. 2 cahaya Kangjeng Nabi. 3 cahaya Gusti Allah. Disebut nur ilahi. Sanajan deukeut ka dieu, roh urang teu bercahaya. Moal rek datang. Sanajan jauh aya cahayaan. Atuh datang ka dieu. Datang ke pengajian-pengajian, datang ke masjid, tergantung cahaya. Di awak urang aya 3 cahaya, mun roh urang aya cahayaan katarik. Disorot ku cahaya Kangjeng Nabi nyambung. Sorot deui ku cahaya Allah sangat nyambung. Mantak lamun can boga cahaya, teangan cahaya. Cahaya nu mana kiai? Nu cahaya ieu lampu. Susah mah untuk bodoh deui bae. Hese diajak pinterna hese. Cahaya ieu mah apa? Urang osok bisa nih. Dulu kapal set karena aya cahaya. Beuh, dulu jelema nu macul pohara jasa. Karena aya cahaya. Cahaya. Urang neuleuh jelema nu digawe di Cilung aya cahaya. Maksudnya cahaya kadeuleuh ku mata. Lain cahaya eta. Cahaya kalbu. Di jero kalbu urang aya cahaya. Nu cahaya kadeuleuh ku mata mah sakadar geulis jore, sakadar kasep jore, bagus jore, gede leutik kadeuleuh ku mata cahaya eta. Tapi cahaya ieu mah lain eta. Urang teh kuali di dunia isu pageto bakal maot. Di jero kubur teh ku cahaya iman urang kacipta beu aing sorangan di jero. Eueuh nudulungan lamun teu mawa amal ke di jero kubur bakal kumaha aing ngajawab cahaya eta anu nerobos ka jero kubur. Engke lamun aing dihudangkeun ti kubur, berangkat ti kubur masing-masing ka mahsyar, tidak terkecuali eta presiden, eta rakyat, eta kiai, eta santri, eta pejabat, eta rakyat, eta nu sugih, eta nu susah, bareng kabeh. Beuh, mun teu mawa amal, kumahaeun? Tah cahaya eta nu aya di kalbu nerobos ka jero. Urangna hirup, tapi urang bisa nerobos ka kuburan. Urangna hirup keneh bisa nerowong ka mahsyar. Urangna hirup keneh bisa ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Urangna hirup keneh bisa nerowong antara neraka jeung surga. Ya Allah. Cahaya eta Kristen mah ketika orang nyaritakeun cahaya eta eueuhan. Budak mah ketika orang nyaritakeun cahaya eta tidak ada. Konghucu lamun orang nyaritakeun cahaya eta sama sekali. Protestan, Katolik dan lain sebagainya. Yahudi sadajan nyana ngaku-ngaku agama nu paling bener. Teu boga cahaya. Lamun boga cahaya moal kitu. Urang masa kieu mah alhamdulillahirabbil alamin. Melalui sorotan cahaya Kanjeng Nabi ngorot kuari ka dieu lain sakadar ngaji tapi boga rencana dek ngabangun memperlebar memperluas masjid. Jangan menuju Allah sebab Kanjeng Nabi diisrakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yakni ti masjid. Kan urang-urang nyaritakeun Masjidil Haram teh mah geus puguh masjid di dieu bae, urang gedean. Abeh anak incu urang keneunaheun. Hasil karya bapak urang masyaallah urang bisa menikmati.
taneuh jadi lega, masjid jadi lega. Beuh mana teh nu ngeusina ngeunaheun nu ngabangunna make cahaya kolbun nempona di jero kuburan indah jasa. Hiji batu nu ditempelkeun bakal ngaangan di jero kubur. Ya Allah, lamun lain make cahaya nempona mah bisa. Lamun urang make ieu doang ieu nempona make ieu doang ieu. Make mata ieu doang, urang ngaluarkeun duit 100.000. Aduh. Bogana ngan 200. Dibikeun 100. Walah kurang. Urang bogana 1 juta, dibikeun 900.000 ka masjid. Tinggal 100.000 asana green. Lamun make ieu green. Waduh, urang boga duit 10 juta, dibikeun 9 juta ka masjid. Weh, papisak. Papisak. Lamun heuleuh make ieu, tapi lamun heuleuh make ieu di dunia mah jang moal kembal. Tapi ieu kan jang di akhirat, anak incu can puguh bisa nulungan ka aing jaga di kubur, katempo ku mata hate. Nu ngajopak, nu ngaler urang teh. Tapi ketika urang di jero kubur sorangan bae, jol bae aya semen datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu mah semen. Iya. Geus menu kula dibikeun ka Masjid Al Barokah teh. Kuarinya angan kuburan. Aduh, semen hayang kau aing nyarena baheula 10 juta. Mun nyaho kieu mah ku aing sawah dijual. Pake ngabangun masjid horeng caang jasa ieu mah ngan 10 juta caangna teu pati komo hiji mah ngeletik. Mere semen hiji ngeletik. Asa mah coba pareung. Tapi lamun urang 10 juta berada di reswe di tempat aku mata ieu moal jalan-jalan tapi di tempat aku mata hati. Masya Allah ku keyakinan urang nikmat amat. Lamun mere 50 juta mah geus ya karinya caangnya tiis. Masya Allah. Kaduh mah tetep kaduh. Hanjakal aing boga mobil kijang teu dijual. Padahal mah mobil aing aya 2. Mun dijual mah hiji pake ngabangun masjid beureum kuari di jero kuburan kos istana we. Ieu mah jangan aduh ieu mah RSS. Rumah sangat. Dasar bisa boga kos kitu nya. Kari tempo make. Nu mentek para solihin berani hudang peuting ka jeung panas ka jeung tiris lain dirasakeun ku awak dirasakeun ku qalbi jang jaga di akhirat nu bantak berani ngorbankeun anak pesantren lah tanpa aya halangan ieu itu ka jeung teuing teu boga ijazah teh ijazah ge lain jang ayeuna mah teu dahar besa neangan jaga jang di akhirat tanpa ku mata hati lamun selalu nempo ku mata ieu cilaka ka jeung Gusti ieu cahaya Kanjeng Nabi diberangkatkeun dina poe berangkat ka Masjidil Aqsa poe naik ka luhur menang cacaan turun ka handap nyorot cacaanna ka salat urang di ya Allah ya Rabbi. Nah tinggal tergantung kumaha sorotan Kanjeng Nabi nyorot ka urang dia gede sorotan anak tanpa pamrih ka panitia tak ulah dicatat galetik lain letik gede dah. Masya Allah. Mantap lamun aya kiai, eta teh geus aya cacaang kiai mah dibere ilmu ngan masih kahijab keneh. Siap kiai berangkat di partai, eta kahijab ku partai. Kiai cacaangna leutik, isu pada teu paru. Cacaang mah teu bisa kitu, cacaang maknawi ngaran. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dieu keur ngabangun masjid disorot ku sinar Kanjeng Nabi aya panitiana. Kemudian berangkat. Ieu teh lain anu panitia, ieu teh lain anu urang nu Allah. Al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Saha jelema nundeuh ka Allah datang
ka imah Allah ka masjid. Nu matak aya tata cara asup ka masjid mah sendal kudu dileupas imah Allah. Nu head teu meunang ka masjid, hangru nu head mah. Lepas ulah kuda ka masjid. Nu korupsi teu meunang ka masjid. Najis manawi. Mantak jelema korupsi asup ka masjid, moal tentrem di masjid tadi. Ayuhan nas ittaqullah. Di dia aya najisan, di dia aya najisan. Asal aya jelema maca khutbah ya. Haji juhani maca khutbah. Ittaqullah ayuhan nas ittaqullah. Lu paling seret bahasa najis. Keluar. Najis. Kita keluar. Kebenaran lurah Allah. Keluar ke najis ya lah. Ya Allah. Cacaan makna nyorokan lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rumah di masjid Kanjeng Nabi marantah. Amara Rasulullah bibina'il masajid. Cek Siti Aisyah, Kanjeng Nabi nitah ngabangun masjid. Bidur, dina unggal lembur. Coba bangun masjid teh. Wa antu nasofa, wa tutoyaba. Bersihan masjid ulah aya najis tadi jeung kotor. Selitan masjid teh dititah ku Kanjeng Nabi. Rawahu Abu Dawud. Ya Allah, bangun masjid, ngabangun titah ku Kanjeng Nabi. Amara Rasulullah bibina'il masajid. Nomor kedua wa antu nazofa bersihan di masjid. Nomor ketilu wa tutoyaba sengitan mas abeh tentrem urang asup ke masjid bersih kemudian sengit masya Allah langsung orang ngaluarkeun tasbih tentrem. Dan urang asup ke masjid coba masjid Haram ya sengit, masjid Madinah apa yang bersih na sengit. Misalnya masjid dia yang bersih na sengit atuh ujian lurah begitu asup geus moal robah-robah batur balik ngena kieu bae. Tenang. Kok ngaca. Tuh, iya. Lamun jero hate urang aya cahayaan berpikir, aya ngabangun imah bisa juta, puluh juta, ratus juta sorangan. Tapi ngabangun masjid anu bakal mungkin lulungan urang kok teu mampu sih. Eta kakarek sinar teh sinar muka. Ulah kudu kanyahoan ku sasaha. Mikir kapan itu. Ya Allah ya Rabbi masyaallah. Haji panitia nasihat deh ieu mah ieu duit anu dikumpulkeun aya 100 juta. Ulah lu lumayan cokotah 10 juta. Awas ya galedeg sih. Galedeg sih. Ieu mah jadi panitia masjid mangpang meungpeun. Jadi tukang khutbah mangpang meungpeun. Jadi kiai mangpang meungpeun. Atuh kiaina bagi teu boga sinar untuk ngomong umat. Silakan. Mantak ieu baheula tak kerja di ketua masjid di demo ku masyarakat. Ya jelemana ieu. Bebeja masyarakat kakula, ulah sakadar di demo, bunuh. Aing mah ridho geus lah pokona. Dulur lain non lain. Di demo teh jadi panitia ku hari mah. Ya sudah diangkat deui. Maning payahan habak.